perhatikan ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikan coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu tak ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan kabeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing kitu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate ieu berarti aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tah ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyieun ceuli. Apakah kita bejakan nyana lahir ke dunia nang mesen kita tebanget jangan Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayat ieu deuk nyaritakeun kana ayatna Allah di samping aya deuk nyaritakeun kana tunggalna Allah. Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea iyalah kangjeng dakwah ka ahli Mekah ka kafir Mekah kafir Quraisy belah ditunda terus di Madinah maka musyrikin terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala ulah eureun terus urang diajak ku kangjeng Nabi ahli Mekah tapi eta kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli anu alladzi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe mad sia urang sok aya-aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge kieu hese mulu teu kadeuleu sia kumaha mad otak sia diteuneun di mana mad cek ahli Mekah insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu wahara jasa mata kangjeng diturunkeun di Mekah teh dilahirkeun di Mekah diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadabna luar biasa urang Mekah teh watakna kuari bae urang kadeleuna bageur saeutik we katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tasbih puyangeun banyak laras roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan mabuk sia urang Mekah mah kos kitu jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah artina teu meunang tuh lamun kabeneran lu jawara mah ji tolol bener di Arab gelut sih jeung aing. Tunggu malain ka Mekah gelut di Mekah. Lain ibadah. Masyaallah karim hararese jasa. Da ieu urang Mekah teh bangka warah jasa. Walah diajakna hese. Timimiti kaum leutik bae nu iman ka Kangjeng Nabi mah. Kaum rendahan, kaum leutik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Hirokla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Hirokla teh ditanya loba henteu pengikutna loba ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutikan makin ngalobaan
ditanya nu terakhir cek Raja Hirokla eta teh pengikut kalangan bangsawan kalangan hartawan atau kalangan bangsa Pukoro duafa kalangan duafa bener ieu karak nabi cek jadi tinggi haranda pokoknya mati handa tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae kuari mana anak camat mondok tek celi lain celi ieu di tek celi anjing anak bupati alergi mondok anak bupati mah alergi arateul cek cenah mondok malah ya kelas bangsawan kelas tingrat kelas hartawan mana coba nu mondok eueuh emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa awalna kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta tamah santri bloon tamah lu haletik heula aki-aki geus batuk bae ki ulah geus teu boga pagawean henteu urang ngobrol-ngobrol di dieu ngobrolna make kitab ayo aki ke kita aya cai eueuh di dinya cai naon aki papan geus kiih bae wah geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya teu kuat-kuat amat mengompol duka dari itu heula ni aki-aki aya nu ngorai siapa nih udah gliduk di imah bae teu digawe teu kunaon teu digawe teu ditarima kunaon teu mantek teu ditarima teu boga ijazah ka pasar henteu kunaon teu boga modal tani jadi henteu kunaon tuh mana nu lagi paculna jauh jisa teu kieu bae udah gliduk ieu dhaif ieu geus ulah ka mana sia kita magrib ka mushola ngaji lalahunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kana ngaji kiai takabur tah mah kos kitu takabur tah ge moal gede tah mah kiai kos kitu mah ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkeun ilmu Allah urang mah bae heula namun urangna geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang ulah kieu kadengena teunaheun jasa da koe eta naon masyarakat di urang ngaji ngajakan batu sia ge beuki kene duit bupati teureyan ku sia teu hayang aing mah tah eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener heulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang ulah ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa bakal jawaban akos kitu tah henteu ieu mah ulama wagahan anu bisa mamang bae atuh ieu teu bisa geus aya ngaji mah kanu sejen bae ulah ka kula itu kecuali nu saruge masalah ada Kiai Ondo tak kos kitu teh Ondo tah kiai tah itu tah maju teu daekeun ngarajis nya ka aing tolol jasa ceknya nama aing lain kiai teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing tah ahli bekah kos kitu bangkawarah jasa jadi eta Raja Hirokla teh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh du apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu kopeahna ge nomor 24 jelema diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng mun cara seseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah
Naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu. Aya lobaan dibayar. Ulah serius ya, aya jelema di dieu dibayar. Eta mah lain dakwah kos kitu mah, dagang ayat tama kos kitu mah. Nah, ieu kanjeng Nabi geus seseleh. Turun ayat. Cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad, "Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih." Bejakeun coba kitu ka kaula, cek Kangjeng Nabi ye. Hai ahli Mekah, coba informasikeun ka kaula, bejakeun ulah asa-asa ka kaula. Hiji, in akhadallahu sam'akum, lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek. Hiji. Nomor kedua, lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta. Rabun buta kadituna. Nomor katilu wa khatama ala qulubikum, jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun, teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari madu jadi pertanyaan, andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeleuan, dicabut dihalangan hate teh kana kabeneran. Nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai ahli Mekah, saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah? Tanya ka ahli Mekah coba. Tanyakeun. Mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah, nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa. Cenah dokter bisa, dokter lagi buta. Cenah dokter bisa ye hate mah hate. Dokter teh hate mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunnanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan. Tuh coba ayo, teu bisa teh mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang, ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi, diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang, teu bisa nyekel bendera, bebeja ka Kangjeng Nabi, kunaon eta bendera teh diacungkeun? Ieu kenapana kena pedang. Ka dieu usap ku Kangjeng Nabi, set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi, Masya Allah, teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadengi. Dokter jantung, jantungna kambuh. Dokter gigi, bosok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya ge bisa atuh nya heula bae dokter gigi ulah kena ieu kadinya. Dok, ya saya mau berobat. Kenapa? Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu, eta pan teu beres eta. Tuh, eta dokter teh masa urang nyari-nyari duit doang, gua malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya ya nu hamil. Bu, ya udah berapa coba. Oh, ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di sesar, ini bahaya ini, nggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagawean jelema. Waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu. Sebareres jasa. Aduh, terus sieun, kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan. Kunjing sieunan anak bae geus doraka. Geus nu dideuleu teh, duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teu dideuleu doraka, tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna.
Waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Memang kenapa? Waduh bayinya nyungsep bu. Itu beres ya bidan. Aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar, gak ada jalan lain. Aduh ini mah bu harus segera saya ini. Atuh kersin khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh da kumaha nyin sulit. Jabah heula mah lain gitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek nya kayak mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mangeuneuheun jasa oh iya biasa mulus-mulus udah entar dia tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu nureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing nureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya ngeunaheun dongeng-dongeng aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada tuh suami kerja enggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah be minta ka aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian itu bisa tahu jatah mah bari peureum ge jalan bae nu kos itu tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa nggak ke rumah sakit bukan nggak apa-apa nggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mah mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mulus paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah aja oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini bagus jasa tak budak hebat jasa eta masya Allah ya udah sepira merah cahaya tuh tah datang nggak minum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nyanangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsieunan ku dokter ini lambat 1 minggu udah enggak ketolong saya enggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina begini bagaimana ini siapa ya segurang teh salakina lulumpatan teu pugus kumaha kuda kapanasan aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan atuh kenapa enggak bilang-bilang di urusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-ketik aja tuh bebeja deui ka kula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar
padahal waktu nginum geus ya kitu bae ieu aing teu maca naon sebenarnya lah itu pembacaan gaya bakal macet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok tira jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu kudu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun da sedih hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus itu minta cai cenah eta ka kiai lah nu bayah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanna geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengian maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedeuleun maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun ghairullah yatikum bih sa nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedeuleun dedengian jeung hate bejakeun maka tuh mal ayat mah satu nu bisa ngabalikun iwal nu hiji teh batu satu nu hiji teh itu nu jeung langit bumi cek yang juga atuh tu iman deh mungkin heula belon teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nya sia ade nu hiji ge lain nu ngagayot coba sok salah bae puguh nu hiji bae nu hiji cekeun teh sa nu nyeun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan nu bisa ngembalikeun dedeuleun dedengan jeung hate iwal tinu hiji salian tinu hiji mah lu bisa pangeran ngaran lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunyana ge teu ngadenge bolo-bolo ngabalikeun nu batu pugunyana ge teu ngadeleh atuh patung jinganan Ih, mohon woi, cek untuk kalian makan. Ih, lu bisa malikan mah. Iman atau? Ih, kaolah kudu iman mah. Tetep tedaekeun iman. Kos di urang we, hai, sia. Ih, minuman naon ieu? Bir. Haram eta. Wah, haram mah. Ulah atuh. Itu ulah diulah-ulah ge, mah kesehatan cek teh. Tetep bae. Geus nyaho haram, terus bae. Itu kerlelitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kare itu teh tapi pan terus we leletikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena masyaallah eueuh ta ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kedua absarakum nomor katilu wa qatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh. Biasa dari mata turun ke hati. Dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah timata urang timata dicelik ke hati kerdiuk baik ya perem tenang kayak barang tek bentak ih gelis sama tuh budak susunya gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih tuh budak gara-gara neuleuh kan tah je kunci motor ke mananya di mana ngontrak gua kasih budak inan leule aju ke kunci motor bantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh tanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaran lagi atuh bisaan bahaya tuh buaya darat juga dan
si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun Neng Muria jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah Neng Muria tuluh yang ka dokter tinggal angkat saja atuh si Neng oge ieu aing ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu kos nu endek bener teh kos nu endek bener Masya Allah timata ceuli ku ari itu tenang betul ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mentek timata ka hate ti ceuli ka hate mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat deuk kumaha salatna nya salat di mana tuh nya nya torek nya buta coba gede kumaha coba nya deuk ngabejakeun deui wajib salat torek berarti deuk nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ieu kieu ieu rakaatna ieu ruku mah kieu atuh deuk kumaha nyampekeun ada ge torek dia buta enggeus amun aya jelema buta torek sorga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip bisu doang tapi neuleuh kataklip teh masih kewajiban salat aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat teh salat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae tapi lamun geus teu deuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana tuh nyaho ti mana salatna tuh geus bae teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu teh eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tah ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyeun ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunia nang mesen kitu teh beungeut jan teu eueuh nu bisa dia nu bisa mesen nu bisa mesen pangeran saha mesen hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Ayo lahir petekel. Sia geus pesen kaing jak kalau tolol jasa kos ka bosna bae.
pugus ya ibadah gitu beres teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae geus bae ngadoa bae geus ka Allah urang mah gusi mun dibere anak-anak nu saleh mun awewe saleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep kurang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atos encek anak kos encek makan nu mantek aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih teu beja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu kaharti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi baldi aku mal kunaon eta kulit cakur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha eta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifan nusarriful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak-balik ayat gajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae insyaallah mantak urang mah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang kuari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan kurang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak wah hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae ira aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun
na lumpatan entah aya apa bagtatan sekaligus au jahrotan watawa sekaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sekaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saetik termasuk Banten saetik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah, nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangkeun imah, digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kadar itulah kok ditangkap ke polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa di itu bahaya jasa tah mah geus aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalan deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permaksiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mangabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagaan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu neuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak saya tidak akan kembali. Kos kita nu nyaho makuari. Peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh. Aceh ieu. Aduh, Masya Allah. Ieu nu ku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah. Kuari mah dareukeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Bahara jasa Masya Allah ndeu kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos kadari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten ndeu kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantap terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih
lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sebenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak besi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih po haram mengkonon sira orang nguping orang rungu sira hai kadieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipeuceut sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah aduh jasanya ieu keur carita ayat beuh pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere sorga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun sorga rasul teh baheula karena itu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia keneh wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul ku hari Kangjeng Rasul teh dihina ku hari penghinaan pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba di itu geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Alo Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, entepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun diimani, ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki. Tuh urang ye. Pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang. Pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga. Naon hesena sih? Matak di ieu di Jakarta. Kamari hampir-hampiran. Bahaya gede ieu mah tutup langsung. Diperintah kunjungan. Kitu SBY langsung kudu ka Inggris. Ieu mah teu meunang diabaikeun. Langsung harus ada pertemuan dengan Obama. Lamun henteu aya pertemuan, awas rakyat Indonesia.
nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu lalagaan kuari geus kikiran bae teh ditanya ieu mah ditanya langsung ban di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh pasti ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus sekat tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahayana gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang kasar rusak ieu geus nu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui eueuh amat Amerika atuh kaki tangan Amerika bae geus puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 ieu mah lain lalagaan asa kapanggih bae Amerika geus bae aya nu dipencit sagala mah digorok set aduh hantem jeung umat Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teh sieun paeh atuh henteu jia teh sampai engke paeh kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang gitu hese ko Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis Saddam Hussein anu tetep bae masyarakat cinta bae hese eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah geus ditutup informasi tentang Irak tentang Baghdad hudang bae dunia kabeh datang ka jelema lahir wayan eta dingaranan Muhammad Saddam Hussein padahal mah kunyin jelema Saddam Hussein bae eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah geus pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bangun kita harus siap kita harus tempur apapun yang terjadi sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan hudang seluruh bangsa siap istimewa eta sakituna mah nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan nya bener jantung kuda nang di mana teh eta Masya, tapi bener lain lalagaan coba ge taliti berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya peleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar yang bahasa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar kita bangsa Indonesia yang sangat agamais
kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang eta Ki Hasim. Mentak teu katahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasim ngomong kos kieu geun. Waduh, ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, tutup. Begitu Ki Hasim ngomong, memeh Ki Hasim ngomong mantep. Memeh Ki Hasim can ngomong mantep tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu instruksi langsung. Diamankan, segera pulang. Bahaya gede ieu mah. Sebab kiai na geus ngomong. Geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai-kiai atuh kiai mah mandian nu pae siap, ngariung siap, marhaba siap, ngeridit siap. Kiai mah jago. Udah teh siap. Ieu perang atuh parantina kiai perang mah. Ge atuh siap bae geus. Ulah hese-hese nu mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek cenah. Kamari ieu keur rencana aya Amerika maka anak deui ka anak deui. Cek ulah bae hebatan aki-aki ieu jeung budak kuari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun mantan nya mah ka pemerintah kuari lu jaglejeg kitu ngajebian tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh sia nu ngeunahna orang Belanda jeung Jepang nama sia ku aing dihantem totogkeun bisa sia ku aing aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna nya bener jalan teh kitu bae pokona mah Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahaja man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan moal aya kasieun moal aya kaprihatin. Sugan sieun teu aya. Jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi, ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin. Dibela terus agama. Can paeh? Oh sieun. Sebab naon? Jadi ganjar surga. Ji prihatin, sieun prihatin naon? Heueuh. Jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah. Asal Kangjeng Nabi dihina geus. Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran, Khomeini berikan ke sini. Saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta seuneun pan kabeh dibayar siapapun eta teh di publik ngomong tidak usah takut-takut ini penghinaan pelecehan teu kuat disimpen datang ka kuari Salman Rushdie teu bisa keluar nya namanya sebab mas mun keluar kajawan atau geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna ieu ge kuari ieu sutradara na ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mah ka mana bae lompat. Ayo sia ku ka mana bae lompat. Ayo sia. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacakna nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu. Istimewa jasa pan. Kumaha istimewana? Kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger. Tapi kapal Iran ke wilayah Amerika. Tembak. Set. Geus suraknya ke Amerika udah hancur. Kayak aya dek ngeng eta kene. Dimainkeun remote-na teh. Geus kanyawan, itu ngememak teh dikanakeun set. Kos budak pampahenan. Kos budak mana? Teh Masya Allah, jaya lu canggih datang ke aku hari, kengeng ke luhur Amerika, nang tangan paniran, tembak, make tembak kawal set, ya kalau mentak sieun ge, eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan,
Kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika. Oh, eta teh gedung putih teh geus pohara jasa, geus teu meunang aya nu asupna naon. Pernah terjadi. Kieu benagog. Ieu lain lalagaji, pan ieu begitu diteliti Iran. Ilok deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun, satu sisi kos ngalagaat. Nya nambah teh sieun. Ulah-ulah Iran, ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah, urang dia lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi, ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina, berani mati ngabela Kangjeng Nabi. Allah pahauninya. Pokona fala khaufun alaihim walahum biasa anu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup ngagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi. Paeh beres geus. Kredit selesai. Beres. Sia mah lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sabenerna mah. Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bimakanu yang sukun ku sebab pagawean pasek manehanana tegas nama disiksa ima di dunia kene wa ima engke di akhirat nyata jasa urang mah percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong. Awas, ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surga ku aing diberena. Jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin, ngabohongkeun ka ayat aing, cak Allah ieu mah nyieuna. Awas ya, yamasumul adab bima kanu yafsukun. Naudzubillah min. Rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila, ekonomi geus lila, kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan. Urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkeun terutama Irak, Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkeun tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi. Di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah mah kos kitu. Urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan. Adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli. Eta mah lain omongan serba anu imanna tinggi tah mah kos kitu. Tamakan sakadar jelema lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wallahu a'lam